Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Bismillahi tawakkalna 'alallah, bismillahi ma sya'allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hamdati nabil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa ali baitil kiram. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila ruwai mu'allifil kutubil ladzina ta'allamna wa 'allamna mu'allafatihim khusus. Wa ila ruwai masyaikhina wa masyaikhina khususan. Nas'aluka Allahumma ta'afana bi ulumihim naf'a mubarakan lana wa lidinika wa linnasi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila ruhi jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha. Khususan ila ruhi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina min jihatina wa min jihati zawjina khususan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wa liwalidayya amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad.
lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hijab baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyikal karim alaihi afdhalus salati wat taslim fil afiyati wal afi wal lutfi was salamati wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi. Ighfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wa liwalidayya amin. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babus salmi. Babus salmi ari eta bab mertelakeun salmu pesen atanapi timpah fi kailin dina takran maklumin anu dikanyahokeun kail ae fima yukalu cenah kitu tegasna dina perkara yukalu anu sok ditakr mak. Juz 2 halaman sabaraha teh halaman 30. Mohon halaman 30. An Ibni Abbasin katampi ti Ibnu Abbas radhiyallahu mugami karido saha Allahu Allah anhuma ti Ibnu sareng ti Abbas. Qala ngadawu Ibnu Abbas kana lapad qadima sumping Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al Madinata ka Madinah. Wan nasu bari ari manusa yuslifuna eta parsen itu nas atau timpah itu nas fit tamri dina buah al ama dina sataun wal amaini jeung dina 2 tahun. Faqala maka ngadau Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kana lapad man salafa
manari sajal masallapa eta nu pesen man fitamrin dina korma. Tadi tamri tadi mah. Tapi dina kitab nama tamri da. Nu tadi mah. Lamun nya nu ieu mah. Fitamrin ieu. Manari sajal masallapa eta nu pesen man fitamrin dina korma. Fal yuslip tah pek pesen man fi kailin maklumin dina takran maklumin anu dikanyahokeun kail wa waznin atawa wa nabi mana au atawa timbangan maklumin anu dikanyahokeun itu waznin. Ayeuna juz 2 halaman 31 halaman genep aya halaman 78 aya jilid 2. An Aisyah katampiti Aisyah radhiya muga mikarido saha Allah an hati Aisyah amin. Qalat ngadau Aisyah kana lapad ishtaro meser sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu'aman kana dahareun min yahudiyin ti yahudi binasiatin kalawan ditempokeun kalawan dianjuk warohana jeung ngagadekeun Rasulhu ka itu Yahudi dir'an kana baju krek baju besi baju perang lahu milik Nabi min hadidin nyatana tina besi salmu pesen bai'u mausupin fidzimah salmu jual beli anu disifatan bari fidzimah dina tanggung jawab can aya barang mang pesen anu iraha ke saminggu naon anu teh beas kulantaran beas sok ditaker nya kudu disebutkeun saleter disebutkeun beas Cianjur disebutkeun beas Cianjur saleter ke saminggu duit na heula eta golosorkeun salmu ke datang we barang eta salmu ngaranna tah mun salmu eta barang sok aya ukuranana sok ditaker sebutkeun takeranana mun sok di kilo sebutkeun naonana kiloanana mun sok di meter sebutkeun meteran ukuranana jadi pikailin maklumin teh fi mayukalu dina barang sok ditaker dalamun pi mayuzanu mah pi waznin berarti lamun sok barangna ditimbang ya berarti disebut timbanganana kiloanana ngan istilah salmu teh aya salmu aya salaf logatna mah sama salmu pesen salaf pesen jika di dieu ari judul mah salmi tapi ari dina hadisna yuslipuna aya di man salafa bisa lieur eta teh pesen-pesen keneh nasi jeung kejo gitu kan nasi teh kejo teh ya ngan pedah mun istilah salaf eta mah lugatu ahlil Iraq gitu. Bahasa orang Irak sok disebut nyebutna pesen teh salaf lamun salmu eta mah lugatu ahlil Hijaz eta logat ahli Hijaz ti Ibnu Abbas. Sore Ibnu Abbas ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumping ke Madinah hijrah meureunna ngaranna. Di Madinah geus terjadi wanasu yuslifuna fi tamri jama-jama paresen dina buah korma maksudna. Mesen teh sataunun kadang-kadang 2 tahunan pesan teh kira-kira coba. Penanggupan pesan paling saminggu lilana sabulan ieu satahun 2 tahun coba teh. Gitu can aya kurir baheula mah can aya saur Rasul kieu ngomentaran Rasul saja mah rek pesen dina korma sok mangga pesen ngan sebut naonana kaelna takranana mun sok ditaker mun sok ditimbang timbanganana jika beas kadang ditimbang kadang dileter mun rek dileter sabaraha leter mun rek ditimbang sabaraha kilo gitu. Hadis nu kadua ti Siti Aisyah Kanjeng Rasul
kantos meser ti Yahudi bentukna salmu meureunnan kitu dianjuk dingkekeun gitu nganyuk Rasul tuangeun gitu da Rasul teh kadang beunghar kadang miskin mun beunghar ngadadak kantos anjeunna naon dina haji wada kurban ku onta itu 100 63 dipencit ku nyalira 37 ku sadina andi beunghar Rasul tapi da Rasul teh sok ngadak miskin hiji mangsa salat asar beres salat salam gajleng Rasul teh sahabat teh reuas manawi aya naon teu lami Rasul teh ka bumi kaluar ti bumi ka masjid deui saur Rasul kami teh keur salat ingat aya bubuk emas can dibagikeun bisi kaburu peuting ieu Rasul mah beunghar langsung miskin tak contoh beunghar bersyukur miskin sabar teh ya contohna di Rasul laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah bari masena ge ieu teh meulina ge dianyu ka Yahudi dina harti berarti urang transaksi jeung Yahudi nya boleh jeung kafir boleh jeung Cina bisa boleh teh aya larangan urusan duniawi mangga ngan peda eta Yahudi mungeun ari nganyuk gratis mah ngenta bayaran ngenta jaminanana nya ku Rasul we digadekeun naon digadeanana baju besi baju perang ka Yahudi Kang berarti mun kitu mengajual ngagadekeun alat perang ka Yahudi meunang ari kafir nadzimi mah teu naon tapi mun kafir harobi mah ulah napatul muin ge ulah ngajual alat perang syaratna pan aya jual beuli teh pada musim jeung kafir mangga musim-musim kafir musim kafir mangga tapi sakalieun ngajual mashab mah teh pembelina teh kudu muslim napa teu mungkin jilid tilu mun barang nu dijualna Quran ulah ka kafir pembelina nu kadua mun abid sami mun abid ge ketika orang rek ngajual abid pembelina ulah naon ulah kafir nu katilu alat perang ulah dijual ke seseorang anu bakal nyerang ka urang berarti teu meunang ka kafir harobi kecuali can jadi alat perang masih bahan baku ngajual besi mah teu naon da besi mah bisa pakai senok gitu kan bisa pakai peso bisa pakai alat perang umum kene bahanna mentah kene bahan baku mah teu naon tapi tos jadi senjata mah teu kenging geuningan ieu Rasul ngagadekeun ka Yahudi baju perang na eta kayak alat perang pan baju keret oh eta mungkin Yahudi anu zimi gitu kan kafir zimi ta ieu teh teu katebus ku Rasul di kapupusna ditebus teh ku Sayyidina Ali ditebusna baju keret Rasul Kitabul Muzaraati ari eta kitab mertelakeun muzaraah Babu fadli zar'i ari eta bab mertelakeun padilah zar'i melak wal harfi jeung tatanen tani wal gorsi jeung melak kana zar'i ge melak beda mun zar'i mah sakali melak sakali panen naon pare melak pare sakali melak sakali panen melak naon deui cau naon deui sekali melak nu sekali panen we kangkung sekali melak minum panen kitu nya tapi da eta mah teu lila mal kuat kangkung sataun kanyat kangkung 12 kali teh keur bujangan baheula teh kenangan gitu jualan kangkung gitu kan ngebon sekali melak bisa 15 kali panen ge asal bisa ngurus nah itu tapi tetap kangkung disebut zar'u we da moal kuateun sataun moal gorsu mah sakali melak panenna mineng identikna gorsu mah tatangkalan badag gitu kai gorsu ulah zar'u kai rambutan gitu kan sakali melakna panenna mineng gitu bisa 10 tahun kalapa tong disebut zar'u eta mah gorsu eta kitu maksudna teh jadi zar'u melak gorsu ge melak ngan peda ari zar'u manaon melakna anu ya henteu awet gitu teu lila umurna juz 2 halaman 45
An Anas bin Malikin katampi ti Anas bin Malik rodia muga mikarido sallallahu Allah anhu ti Anas amin. Qala ngadau Anas kana lapad qala ngadau sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana lapad mamin muslimin teu aya ti hiji jalma muslim ya grisu anu melak muslim gorsan kana pepelakan aw yazra'u atawa melak muslim zar'an kana tatanduran itu kana pepelakan samingan tadi kan beda gorsu jeung zar'u teh nya logat mah bae sama ge ngan manana beda aw yazra'u atawa melak muslim zar'an kana pepelakan payaqulu tuluy ngadahar minhu tina itu kulun min gorsin wa zar'in naon toerun manuk au insanun atawa manusa au bahimatun atawa sato ila kana kajaba bukti itu si ila kana kajaba bukti lahu eta tetep pikeun si muslim bihi ku sabab aklu naon sodakotun sodako maksud sodako teh at-thawab fil akhirah gitu ganjaran di akhirat. Ieu ngajelaskeun tentang muzaroah padilah melak padilah tatanen padilah pepelakan ti Anas bin Malik saur Rasul teu aya ti jalma muslim anu melak kana hiji pepelakan nu sakali nancebkeun panenna mineng aw yazra'u zar'an atau melak hiji tatanduran nu sakali melaknya panena sakali atau 2 tilu teu awet tuluy tina pepelakan eta didahar ku naon ku manuk piit ku manusa ku batur atawa ku sato kecuali jadi sodaqoh itu metak lamun urang pepelakan niatna ulah yang menang bati keun we aya we manuk ngadaharkeun lah hari kira-kira moal sakintal mah gitu kan di sawah teh teu kudu nyen bebegig teh kudu gitu tapi kan hari diserang ku ribuan manuk mah beah ketangnya nya maksudna teh niatankeun mere ka makhluk Allah sedekah eta teh cenah aya jalma nu maling ka dinya melak cengek aya jang metis nyakeun wae ulah dilaporkeun ka polisi sok rarieuh ari ngalana hiji 2 mah hayangeun mun milaraan ulah teh jang dijual we tewak eta mah gitu sakalian ngasaan lah cik sakemot turunan mah ngarasaan we eta milaraan didahar ku domakeun gitu esa satuan jadi sedekah eta teh tah coba mun niatna kitu moal stres moal teu hasil panen meureun ku manuk sedekah ke di akhirat ceng celengan teu karasa panen teh tapi kudu ti awalna niat sedekah ulah geus ti awalna gitu geus naon geus bebas hate teh gitu tah tani nu kitu mah alus ya. Bahkan di surga ge petani nu kitu mah insyaallah asup ka surga hiji jalma widi ka Allah ya Allah abdi bade melak cek Allah teh geus teu disadiakeun di surga da geus aya sanes Gusti abdi teh sanes pedat teu aya komplit di surga teh kan abdi melak mah walakin uhibbu an azra'a abdi mah hobi pepelakan da di dunia ge sok ka kebon berarti itu tukang ka kebon teh aya nu ka surga ulah disebut kieu ceu urang eta ka kebon wae hubud dunya teu kitu buah kitu ka jalan ka surgana ku ka kebon nu kuli meureunan kitu jalan ka surgana 1000 jalan menuju surga gitu. Emangna kudu ibadah nu mahdoh wae ka surga teh ibadah guer mahdoh ge bisa jadi ka surga gitu kasabu usaha ge bisa jadi ka surga gitu kan niatna nu alus teh mun dagang lain sakadar hayang menang bati dagang teh sejak nyumponan parentah Allah pedah bojo putra kudu dibiayaan dina pakahan sejak eta lamat luba illallah teh anu disupri kecuali perintah Allah cenah aya leuwihna dipake bekal ibadah gitu kan danger mal husu ribet teu lapar mah supaya kuat ibadah
aya leuwihna pake zakat, teu dugi kana nisab rek disodakohan pake sodako. Rada maju rek membuka lapangan kerja tetangga baraya nu ngalanggur tuh. Di samping eta sejanulungan tetangga we disadiakeun warung teh supaya teu jauh teuing balanya ka pasar, disadiakeun di imah urang pan jadi teu jauh teuing tah niat kitu we. Insyaallah jadi ibadah eta. Dunyana meunang gitu, akhiratna aya insyaallah gitu. Tah dina pelakan ge niatna kudu kitu. Engke lamun gagal panen teh moal stres ganjaran mah meunang. Ulah dugi ka urang teh buntung di dunia, buntung di akhirat. Cik di dunia teh sukses atau di akhirat menjadi zaman nu sukses gitu kan. Ya niatna mun pelakan teh kitu. Aya makhluk Allah manuk nyakeun we hitung-hitung sedekah. Itu beak sakintal mah gitu. Kira-kira beak sakintal mah bobol eta mah. Jang modal mana nyari karek sasiki dua siki mah gitu kan. Matak lamun rek melak pare sing seragam jeung batur. Ame diserang ku manuk ya teu loba teuing gitu. Minculak batur mah karek naon karek nyecebgeun si eta mulai panen batur ieueuh kabeh manuk rek nu ti Tasik rek nu ti Ciamis kadarinya nya beak atuh kitu sing seragam galib jeung batur coba mun rek melak teh tanya mang ieu raha rek naon rek melak wah abdi mah mun minggu payun heuh urang bareng gitu ame jadina bareng diserang ku manuk kan teu tekor teuing. Ulah sok minculak ti batur coba. Tadilah yang sukses gitu maksudnya. Ketika batur teu boga barang, urang boga barang, beak ku piit eta. Nya ilmu tanina gitu. Pan cek logika mah gitu ketika batur teu melak, batur geus teu aya, urang pan aya gitu kan. Cek logika eta teh. Dipraktekeun moal manuk kadinya teh nyerang kabeh teh. Di beberapa lemur ge bebeja manuk teh. Oh aya di dieu cenah santapan we gratis gitu. Bejabe anu teu Ciamis datang juga. Babuktina il kalbi lil harsi. Babuktina il kalbi ari eta bab mertelakeun ngukut anjing lil harsi pikeun pertanian, pikeun ngajaga pertanian. Juz kadua halaman 45. An Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah radhiya mugami karido sallallahu Allah anhu ti Abu Hurairah. Amin. Qala ngadawu Abi Hurairah kana lapad qala. Qala ngadawu sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana lapad man amsaka. Man ari sajal ma amsaka eta nu ngingu man nyengker ngingu maksudna. Kalban kana anjing painnahu tah. Saesuna kalakuan yan kusu eta ngurangan kula yaumin. Dina saban poe min amalihi tina ganjaran amalna man make ganjaran min thawabi amalihi min amalihi tina ganjaran amalna man naon kirotun sakirot ila kalba harsin kajaba anjing pikeun ngajaga pertanian aw masyiatin atawa pikeun ngajaga ingon-ingon. Bab mertelakeun ngukut anjing pikeun ngajaga pertanian. Yeuh ari ngukut anjing teh teu meunang mun eueuh pangabutuh mah. Sababna kumaha kieu eta teh nya saur Rasul sajal mangingu anjing maka per hari dikorteng tah tina ganjaran amalna sakirot beak. Sakirot teh kumaha lamun bab janazah mah geuningan dina bab janazah di tukang aya geuningan sajalma anu nyolatan mayit maka ku Allah dipasihan ganjaran sakirot sajalma anu lain sakadar nyolatan tapi geus nyolatan teh ngajajabkeun ka mana ka kuburan maka dipasihan 2 kirot sahabatna ros Gusti aya 2 kirot teh sakumaha Rasul mitlu jabalainil azimaini seperti 2 gunung nu besar. Berarti sakirot teh sagede gunung. Jadi mun anjeun ngingu anjing kitu teu aya pangabutuh estuning koleksi we mah hobi maka per hari itu sakirot ganjaran amal. Amal lagi jarang dikortengna
Unggal poe pasti. Mungkin ada tungtungna teh besar pasak daripada tiang ya nanti. Loba pengeluaran daripada pemasukan gitu kan. Dakang osok si eta mah nganterkeun nyolatan mayit osok. Nganterkeun ngajajab ka kuburan osok. Ngan nyaeta setahun sakali ngajajab mayit atuh ieu moal poe beak. Tak ulah ngingu-ngingu anjing kecuali aya pangabutuh. Mana pangabutuhna? Illa kalba harfin kecuali anjing pikeun ngajaga pertanian. Urang melak pertanian gitu kan. Loba satu-satu nu sejen dijaga ku anjing. Ah boleh eta mah aya pangabutuh. Oh masyiatin atawa ngajaga ingon-ingon. Kumaha urang ternak. Bisa aya sato galak. Disiapkeun di dinya anjing. Eta mah aya pangabutuh. Teu nanaon eta. Nu teu meunang mah eseuning hobi, koleksi pan sok aya jalma teh ngoleksi anjing gitu kade eta. Ulah jadi hobi anjing. Kumaha mun ngajaga rumah? Oh sami, yang penting ngajaga eta. Tapi kan di urang mah kitu, teu cukup ku anjing. Satpam aya galak teh satpam. Plus anjing, imah di pager. CCTV. Coba. Atuh tamu teh sieun gadenya teh. Panggorengna tamu, panggorengna imah nu tara katamuan eta. Panggoreng-gorengna imah nu tara katamuan. Jadi imah ente lamun tara katamuan teh goreng ente kurang barokahna. Sabab tamu datang teh eta nyandak rahmat. Balikna nyandak dosa pribumi. Dialungkeun da dosana teh ka laut jadi we buaya. Dina kitab Uspur asana teh. Jadi buaya naon? Buaya laut dan buaya darat. Buaya darat nu ka ti mana eta mah? Buaya laut itu. Jadi dosa kamu dosa pribumi sini itu. Halus mah kiai we gitu. Ngapain eta minimal santri gitu. Larsuf we gitu. Oh eta mah barokah itu imahna. Eta mah pan anu nya nu beunghar mah kadang-kadang gitu kan. Moal nu minta sumbangan asup teh moal aya satpam anjing gitu kan. Anjing nu galak teh geuningan. CCTV gitu kan. Pangna anjing galak jarang tamu da mun loba tamu mah anjingna teh naon bakal borangan eta teh bakal borangan. Tak dina jar makrun mae kinayah nginayahan jama bager teh ku bahasa anjingna borangan. Jaidun naon Jabanul Kilab kitu asana. Jaide etaan borangan anjingna. Pangna borangan sabab loba tamuna. Pangna loba tamu loba nyuguhanana. Kan gitu. Pangna loba nyuguhan jaide bager tuh eta teh kinayah. Nu seueur wasitohna gitu. Juz 2 halaman 45. An Abi Umamah Al-Bahili katampi ti Abi Umamah Al-Bahili annahu saesuna Abi Umamah roa eta ningali Abi Umamah sikatan kana pacul. Sikatan pacul alat pertanian tina beusi pacul urang parang he. Wa syai'an jeung kana hiji perkara min alatil harsi nyatana tina alat pertanian. Pakola maka ngucap Abi Umamah kana lapad sami'atu. Sami'atu ngadangu kami an nabiya ka Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu barina ngucap Nabi kana lapad la yadkhulu mal asub naon hadza ieu sikatan wa syai'an baita qaumin ka imah hiji kaum illa udkhila kajaba diasupkeun hu kana bait naon adzullu kahinaan. Ti Abi Umamah anjeunna ningali pacul jeung alat-alat pertanian di hiji imah. Di komen ku Abi Umamah teh yeuh kami mah nguping Rasul ngadauh kieu teu pati-pati asup eta alat pertanian ka imah hiji kaum kecuali eta kaum bakal dibere kahinaan. Oh berarti mun kitu mah tatani teh goreng. Sedengkeun tadi aya padilah naon?
ngajelaskeun yen afdol lamun urang nyieun mun urang gawe pertanian niat sodako. Oh kieu maksudna mah nu tadi tu pati-pati muslim melak tuluy di dahar hasilna kumanu kumanusa kusato kecuali jadi sodako eta mah pertanian anu teu katungkul dina harti bisa ngajaga waktu bisa ngajaga waktu pikeun ibadah. Nu ieu mah katungkul teuing sehingga poho kana ibadah gitu cara ngajamuna ngumpulkeunana. Jadi atuh anu jadi petani bisa hade bisa goreng. Lamun nu tadi niatna alus bari teu katungkul di sawah we dimimiti beunta di sawah gitu. Ketika maghrib macul kurang keneh isya tuluykeun ngalembur gitu. Tanu kitu poho ibadah atawa salat engke-engke tanu kitu mah asupkan hadis ieu teu pati-pati alat pertanian asup di hiji imah kecuali bakal jadi kahinaan pikeun penghuni eta imah. Maksudna petani anu katungkul di sawah katungkul di kebon poho ibadah hirupna bakal hina gitu. Jadi bisa hade bisa goreng deh. Di satu sisi bagus tadi genya. Bahkan kasab nu paling saya teh naon pertanian gitu. Napatul mun juz 2 alasanana aya 2 hiji naon geuningan pedah dina tani mah gede tawakalna kalau nu kadua kebutuhan manusia kebanyakannya kan hasil pertanian. Presiden ya teu dahar mah kumaha. Jadi lamun katungkul matak jadi kahinaan gitu. Teu katungkul mah moal. Alus. Gitu. Nah kalana jama teh hoyuh we di sawah gitu kan. Bangunna teh harita unsur penciptaan maneh lobana jeung tina taneuh, tina leutak bangunna teh gitu. Kan unsur manusia teh aya tina angin gitu kan, aya tina cai, aya tina leutak. Nu nguseup wae mah loba ting cai eta teh. Nguseup wae gitu. Tah lamun nu ieu mah nu di sawah wae tina leutak mun lolobana bangunan teh gitu kan. Aya we nu main nang layangan wae bangun tina angin gegedena teh bangunna gitu. Emosian we tina seuneu bangunna eta mah gitu kan. Parasea wae tina taneuh ngan taneuhna sengketa eta mah gitu. Atau tanah longsor ya meureunna eta mah gitu. Ayo we pasea wae sia jeung gitu. Hayu ngapoe teh pasea. Bangunna ieu lobana loba taneuh bari taneuhna taneuh sengketa siga teh. Tak pasea we hawana teh gitu. Juz 2 halaman 48 An Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah radhiyallahu muga karido sallallahu Allah anhu ti Abi Hurairah amin. Qala ngadau Abi Hurairah kana lapad qala ngadau sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana lapad man kanat man ari sajalma kanat eta nu bukti lahu eta tetepikeun man naon ardun tanah fal yazra tahpek melakan manha kana ardun awliyamnah atawa yen mikeun manha fal yazra ha maka pek melakan manha kana ardun awliyamnah atawa pek mikeun man ha kana ardun akhahu kadulurna man. Pain aba makalon mumpang man palyum si ketah pek nyengker man arodohu kana tanahna man. Saur Rasul sajal manu boga tanah pek garap pelakan sing loba tatanceban ameh loba alaeun mun loba alaeun bisa didahar aya leuwihna loba bikeuneun pelakan moal aya tanah anu angar kama kola wa ajengan memuang ayat tanah nu angar mah kokod sia cenah gitu. Dina harti tanah nu kumaha wae jenisna jadi pasti. Wah dakang ieu mah tanahna cadas ese di naon ese di pelakan tara jadi moal aya tanah nu angar mah kokod sia cenah gitu. Teu jadian mata leungeun dah nu teu bener mah. Tanah mah jadi sok. Tong kitu geuningan.
dina coran ge sok aya jukut tuh. Nah coran jadi eta mun cadas oge sok kurang kumaha auran heula lebu gitu kan. Jukut-jukut durukan di dinya bisa diolah lah. Bisa dipelakan sok. Bisa jalma. Bahkan lamun jama daek pepelakan sodakoh teh bisa unggal poe. Ulah disangka teh bisa. Kamu lamun daharna beuki jeung samel mah. Unggal poe jeung samel mun teu jeung samel teu jalan sia eta mah. Coba sok. Jang nyamel ya jang nyamel. Naonna bahan bakuna. Naon? Cengek. Naon di? Tomat. Naon di? Bawang. Naon di? Tarasi. Mau bisa dipelak tarasi. Mau bisa. Dicoyal unggul mah bisa bener awe. Coyal ya unggul. Dicoyal. Coyalkeun we gitu. Jika salaki jajan sorangan gitu kan. Jajan kadu gitu. Tara dibere pamajikanna jajan kadu beak hiji. Turab we ka mana. Balik ke kayu mah. Oh. Pamajikanna beukeun kadu kan gitu. Kukeun atuh Kang. Wah, ieu we tah jeung angseuna. Wah. Riturab. Cuk pamajikan awas ya malam Jumat mengenta. Eta malam Jumat teh noelan salaki teh. Moal jeung pamajikan. Atuh mah engalan. Moal. Ieu we angseuna. Balas dendam. Belas dendam gitu. Terab kado tadi bere we teh tarasi. Angseuna hungkul gitu kan. Oh ngane kaduna teh dibere. Ieu ge angseuna we hungkul. Kang emang bau tarasi gitu duka. Duka. Ngan intina jang nyamel teh naon? Tomat cengek lah mudah tomat cengek tanya. Coba. Mun sakali nyamal tomat cengek beak sabaraha sok. Tomat 1000-an cukup? Cukup. Cengek 1000-an cukup? 2000 ta minimal. Mun sabulan sabaraha? 60.000 kan? Sabulan. Mun satahun sabaraha? Hitungan tuh. 60 kali 12 ya. 72 kan? 720.000. Mun jalmana kreatif gitu kan. Melak teh sakalian cengek jeung naon mah? Jeung tomat mah. Ah, tuh dah Kang. Tuh gaduh tempat abdi mah. Tah cangkang aqua bisa. Pelakan. Tuh gaduh tomat. Nak luhureun kenteng bisa coba sok. Melakna ulah bareng. Jadi yang penting unggal poe bisa di ala hiji gitu kan. Tah jatah jang sodakoh teh 2000 unggal poe kana kenceleng masjidkeun bisa. Kan eta teu kreatif. Alasan teu aya jang sodakohkeun bisa aya kadaek mah. Jatah samal 2000 kana kas masjidkeun. Jadi teu aya tanah nu angar mah kokod sia aja gitu kan. Nu teu jadian teu bisa melak mah eta. Sok pelakan. Cenah teu kabujeng teu kaburu. Sok bikeun ka batur titah panggarapkeun mangga mang. Bilih bade ku abdi teu kagarap. Bios ieu teh nyewa atuh kedah nyewa mangga we. Ke meureun ngasaan nun panen mah gitu kan. Cenah henteu wae dipelakan henteu, dikabaturkeun henteu, sok aya antep. Palium sik ardohu, antep tuh. Kang lamun diantep mah meureunan jadi katoler-toler harta teh. Ah henteu da bakal bisa jadi jukut sugane di dahar ku doma batur. Mangpaat keneh eta ge. Ku diantepna kadang-kadang tambah subur. Da aya kalana kudu diistirahatkeun heula. Dina pertanian teh tong langsung terus gitu. Komo nu alusna mah kapan? Tina nyawa selang heula ku ngebon sausuma gitu kan. Engke kana naon deui? Kana nyawah deui teh gitu. Jika hadis ieu mah antep we. Ngan jalan terakhir eta mah sabadaku digarap heula. Tong langsung diantep. Pasrahkeun ka batur. Komo digratiskeun mah gitu kan. Mangga we sok. Jadi ibadah kan. Jalan terakhirnya antep. Teu kalebet noler-noler harta Kang pedah tilu perkara nu teu bikaresep ku Allah teh di antawisna eta. Noler-noler harta ah henteu da engke jadi jukut
aya domba mah bisa beukieun ngadahar, ku diantep ge tanah bisa jadi subur. Kituna sarahna penjelasan. Juz 2 halaman 48. Jadi diantepkan jalan terakhir itu namanya. Qala ngadawuh sa Ibnu Abbasin, Ibnu Abbas kana lapad inna amsalama saestuna pangutamana perkara antum anu ari aranjeun kabeh soniuna eta pirang-pirang nu migawe kabeh, eta pirang-pirang nu migawe. Antas takjiru eta yen nyewakeun aranjeun kabeh al ardo kana bumi, al baydo anu kosong ardo, minas sanati ti sataun ila sanati nepi ka taun anu sejen. Nyari utama maulah diantep mimiti garap teu pasrahkeun ka batur atawa naon sewakeun. Jadi paliumsik ardohu terakhir sebenarnya itu mun bisa disewakeun nya pangutamana aranjeun migawe teh nyewakeun tanah nu kosong. Sakumaha durasina ya per tahun alusna lain per usum sataun ke kontrak baru deui sataun gitu. Kunaon eta bayaranna? Alus mah ku uang, alusna lain ku hasil, alusna. Lain ku hasil alusna. Tapi ku uang meh puguh gitu. Sebelum ku hasil kadang-kadang teu hasil gitu kan. Tapi kan ari galib di masyarakat mah sakunaon? Ku hasilna gitu. Juz 2 halaman 48. An Handhalah ta katampi ti Handhalah. Tong di logatan Handhalah teh logatna patrawali pait teh. Gitu. Kada aya na Bukhari rawi teh gitu. Mending Handhalah. Sok seueur aya. Al-Kalabi al anjingi meureunna gitu. Tapi aya eta rawi nu gitu. Tawus, naon tawus? Merak pan gitu aya. Tawus gitu. Les itu kan singa gitu. An Handhalah bin Qais katampi ti Handhalah bin Qais an Rafi ibni Khudayj katampi ti Rafi bin Khadij gitu hadij. Qala ngadauh Rafi kana lapad haddatsa nyaritakeun ni ka kami saha ammaya dua paman kami. Annahum kana saesuna nas kanu eta bukti nas yuk runa eta nyewakeun itu nas al ardo kana bumi ala ahdin nabi di zaman nabi sallallahu alaihi wasallam bima ku hasil yan butuh nu jadi emak alal arbi'i dina luhureun pirang-pirang kamalir au syai'in atawa hiji perkara yastasni nu ngaistisna nu ngaiwalkeun hi kana syai' saha sohibul ardi nu boga tanah panaha tuluy ngalarang saha nabi sallallahu alaihi wasallam andalika tina itu yukruna. Fakultu tuluy ngucap kami li Rafi karopi Rafi bin Khadij kana lapad pakai pak maka eta saperti kumaha hiya ari ardun bidinari eta disewakeun ku pirang-pirang dinar wa dirham. Bidinari eta disewakeun kana dinar wa dirhami jeung kana dirham gitu. Faqala maka ngadauh saropi un ropi kana lapad laisa henteu biha eta tetep dina itu ardun non baksun dosa bidinari ku disewakeun kana dinar wa dirhami jeung dirham. Ti Handhalah ti Rafi bin Khadij ceuk Rafi dua paman kami ngabejakeun ka kami bahwa jalma-jalma zaman Rasul sok nyewakeun tanah ngan disewakeun lain ku uang tapi ku hasil kewe hasil panenna disewakeun sabaraha hasilna ku perkara ku hasil nu jadi di atas kamalir atau dina sesuatu nu diiwalkeun ku nu bogana aya 2 kotak sakotak sewakeun gitu engke hasilna dibayar ku
engke bayaran sewana ku hasil. Ku Rasul dilarang gitu. Dilarang. Cek kuring teh handolah karopi ke kumaha lamun disewakeun aku dinar dirham nya atuh naon kudu dinar dirham. Kayak dilarang eta teh haram atau makruh, ulama ihtilaf. Ketika nyewa ku hasil itu cek sapalih ulama menang. Kapan panaha dilarang ku Rasul? Menang ngan panglarang nate panglarang makruhna makruh tanzih. Itu menang teh makruh cek ulama kahiji bahwa nyewakeun tanah, nyewakeun sawah kebon dibayar ku hasilna. Eta teh teu meunang, maksudna makruh tanzih. Kitu makruh tanzih eta mah. Eta cenah naon anu nyebut ulama kadua mah ngalarang teh haram gitu. Tah haram mah dimahmulkeun lamun nangtukeun sebagian tempat pikeun salah sahijina. Anu belah ditu nu urang nu belah dieu tah eta nu disewakeun. Jadi ihtilaf eta teh muzaraah jeung mukhabarah teh ihtilaf. Ihtilaf eta teh. Naon muzaraah? Muzaraah aya mukhabarah. Muzaraah mah akad nyewakeun. Nyewakeun. Dibayarna ku hasil ngan pedah binihna ti saha muzaraah. Sok pahili da muzaraah jeung mukhabarah teh. Muzaraah amalul amil fil ardi bibadima yakhruju minha wal bidru minal malik. Amal nasi amil ngagarap tanah sewaanana bayaranna saware hasil binihna ti malik. Contoh cen urang teh boga naon boga sawah cen garap mangga Kang tah ieu binihna eta teh ngaranna naon muzaraah. Ari ecen ke bayaranna kumaha pin hasil. Aya mukhabarah. Mukhabarah mah amalna amil di tanah malik kalawan binih ti amil. Ecen nu ngabinihanana. Engke bayaranna ecen bayaran saya. Ai tadi mah ieu muzaraah berarti nitah gawe ecen dibayarna ku hasil engke tanaga ente. Ari ayeuna mah ecen anu mukhabarah mah ecen anu ngabinihan. Berarti kudu mayar sewaan ka dieu ngan kayak ku hasil. Nya. Kudu di zakatan rek muzaraah mukhabarah ge ka saha zakatna? Kan boga bini. Mun dina muzaraah ka saha? Ka malik da bini nanti dieu mun mukhabarah kamil. Eta teh diihtilafkeun ulama ti dituna ge. Bahkan ningali dohirna hadis mah eta teh dilarang gituan teh. Sabab dibayar ku hasil mah belum tentu. Leuheung lamun hasil pa mun teu hasil eta kumaha? Dina muzaraah ecen gawe we ternyata ku hama. Buruhan ecen kumaha ngagarap 4 bulan kan. Ayeuna mukhabarah ecen anu naonna ngabinihanana berarti ieu kan nampa bayaran ti ecen gagal panen mana sewaanana teu aman Pak. Da mun erek ku jalan sewa ku uang mah jelas ku duit mah jelas eta ku hasil cenah bisa ku hasil sewaan ku hasil sok muzaraah ingat muzaraah mah ti saha bilihna teh ti malik tinu boga sawah. Dina mukhabarah nya muzaraah ti maliknya. Mun mukhabarah ti amil, ayeuna tina mukhabarah heula. Ecen nyewa binihna ti ecen. Engke bayaranana sewaanana tina hasil. Belum tentu eta lamun gagal panen eta kumaha sewaanana eta. Ada punten we Kang eta gagal panen. Teu bisa. Nya kecuali meureunnan kemanusiaan ya kebijakannya
kurang bijaksana nyakeun bae cen. Sebenarnya secara hukum ya kudu jelas lah posisinya. Padahal bisa ku jalan nyewa carana enak muhobaroh heula. Ieu boga sawah. Ecen rek ngagarap. Tuluy ecen ngabinihan. Mun teh mah sawahna aya 2 kotak bisa. Carana bisa milik berdua di dinya. Dina bajuri mah ya. Carana mun muhobaroh berarti binih ti ecen. Urang sebagai malik tanya. Nyewakeun satengah tanah mun 2 kotak teh mah. Tah cen nu sakotakna disewakeun ka ente. Dibayarna kunaon? Dibayarna ku binih satengahna. Jadi ku ecen sakalian pangnaonkeun. Pangbinian ku bin nu satengah 2 kotak digarap ku ecen binihna ti ecen. Carana nu bener sabenerna kieu. Urang cen nyewakeun sakotak. Bayaranana tong ku uang. Tapi ku binih ente. Misalnya tina sakotak teh butuh 10 kilo. Tah ku 10 kilo bayaran teh. Plus jeung naon satengah gawe ente. Ente dina nu sakotak gawe nu ente, dina anu satengahna gawe nu urangna. Tadi bayaran tuh eta ku setengah binih ti ente, setengah gawe, setengah alat-alat mun pacul teh mah gitu kan. Lamun teh mah make muning gitu teh ku setengah muning eta. Ngerti? Bisa ku jalan gitu. Ecen nyewa nu sakotak teh bayaranana kunaon? Ku binih setengah, ku gawe ngagarap setengahna jan nu sakotak nu ieu teh jeung ku alat-alatna. Atawa ku binih hunggul ngan ecen gawe karena Allah panggarapkeun, pangmelakeun. Tangke hasil bisa milik berdua. Setengah sewang bisa. Sewana gitu jelas ulah ku hasil ku binih ti awal. Ku binih setengah ku gawe setengah ku naon deui? Ku binih ku gawe ku alat-alat setengahna. Jadi kontan kan dibayar mah kontan kan jelas. Cenah ge gagal panen nya ada geus dibayar iya gak. Sewaan mah geus dibayar ku ecen. Ku setengah bini entos cenah gagalnya wayahna we. Ku setengah gawe entos atau ku bini hungkul ngan gawe nama karena Allah jeung alat-alatna. Sok ayeuna dina muzaroah kumaha? Muzaroah pan teh dieu. Ieu boga sawah, ieu boga bini, ecen mah tanaga hungkul. Cara mayar ecen kumaha? Pan gitu beneran. Lamun dina muzaroah mah hayang milik berdua teh. Urang nyewa tanaga ecen. Nyewa amil, nyewa tanaga ecen, nyewa ecen tanagana, nyewa meureunan muningna, nyewa naon alat-alatna, pacul-paculna, diburuhanana, sewaanana tanaga ente, ku setengah bini, cen, pan eta di 2 kotak, ecen ngagarapna, per kotak teh 10 kilo, ecen gawe diburuhana, ku bini urang 10 kilo teh. Pada ijang 2 kotak 20 kilo kan setengahna berarti tas 10 kilo tah cen ente ngagarap ieu binihna kurang sebagai bayaranna binihna 10 kilo gitu kan bayaranna teh tuluy deui naon nu kadua ku kamangpaatan satengah sawah sakotak tuluy naon deui ecen gawe eta kan modal tanaga hungkul ngagarap di dieu sawah di dieu binih di dieu muzaroah ngaranna ulah ngantosan hasil ai ngantosan hasil mangke kumaha mun teu hasil ecen men gawe teu digaji gawe mah kudu aya gajiana sewaan tanaga carana ti awal bayar cara bayarna cen ente gawe di urang tah aya 2 kotaknya tah ku urang dibayar ente 10 kilo binih hiji tanaga ente teh nu kadua kurang dibayar teh jeung tempat sawah sakotak ente ngagarap nu kotak nu urang nu ieu na atawa mayarna urang ku bini hunggul
anapun sawah nu sakotak mah karena Allah we bae. Tah engke teh mun panen teh bisa jadi milik berdua. Ngerti teh? Ku hasil cenah. Jadi ulah ku hasil masih kene samar. Carana ku binih atau ku gawe nu tadi mun mukhabaroh berarti binih ti amil. Kayak ecen teh nyewa sawah ka dieu, tapi urang hayang menang bagian. Carana ecen nyewa sawah. Nyewa sawah dibayar kunaon setengah bini jang kotakan nu ieu setengah gawe setengah alat-alat atawa ku setengah bini hungkul gawe jeung alat mah karena Allah gratis jadi milik berdua. Ayeuna muzaraah ieu nu boga sawah ieu anu boga bini. Ecen tanaga bayar tanaga ecen kumaha carana bayar ku setengah bini jeung setengah sawah atawa setengah bini kan sawah nama karena Allah mangga cen pelakan ente kan ente gawe di urang tadi digarap dibere bini setengahna tapang melakeun urang ente setengah sok pelakan kitu kuduna mah. Jadi hasil mayar ku hasil teh dilarang saudara cek ulama kadua. Da cek ulama kahiji mah dilarang mah makruh cek ulama kahiji gawe kitu teh. Cek ulama kadua dilarang haram ari ku hasil mah. Tapi lamun leuwih aman mah kunaon? Ku dinar dirham we. Cek ecen teh Kang gaduh sawah nganggur nya kumaha kitu. Nya ku abdi sewa sabaraha lah pokona mah 1 juta we setahun. Tah puguh pan eta. Ek dipelakan puguh bayaranana. Jadi sing akadna sing jelas. Da kadang-kadang di lapangan namun teu puguh akadna kete anu petani teh kitu duh hapunten nya teh mah gagal panen bisa we bohong pan. Bisa we bohong eta teh. Nya kitu deui nu tadi ciga mukhabaroh ge kadang-kadang dibohongan panen diaku teh can hampura teu hasil teu cair tuh. Saperti kitu. Kadang orang mah paro dina domba gitu kan sapri ulama ngateu meunangkeun lamun bagina bayaranna ku hasil nyimpen domba tuluy dikukut ku batur bagi 2 kemun anakna mun anakan kumaha mun bajir nya kumaha lamun bajir mah teu anakan berarti teu aya bagian anak nu ngarit beureunan kumaha ayang aman sewa tanagana. Nyata mun disewa tanagana mal bener dihitung deh. Ai ngaburuhan ngarit rek sabaraha? Doma satahun dalam menghitung kuli ngarit 10.000 satahun teh bener sabaraha? 3 juta genep ratus nya. Nya 360 poe kan. Mun 10.000 sakarungna unggal poe misalna 3 juta genep ratus doma na ge payu 1,5 juta. Damal kaharti eta teh moal. Geus sok aya batur nitipkeun cenah kaharti da sakalian nginguna jeung nu manehna gitu. Manehna boga doma 5 gitu kan. Nitipkeun batur di dinya rada kaharti. Lamun dihitung-hitungan per harina moal kaharti. Rek gaji sabaraha. Eta lamun bagi hasilna dina anak teu kaci. Kumaha mun teu anakan? Ngaranna akad nu samar mah teu kaci. Solusina kieu. Solusina berarti pokoknya marek anakan puguh meureunan tah urang bagi hasil dina anak teu anakan ge doma nu eta urang bagi. Contoh ieu teh harita teh meuli doma anakna 500.000 cen. Pokok cen garap digarap naon dikukut nya. Bajir teu ngahasilkeun da teu keureuneuh gitu kan. Teu hamil domana teh. Tapi ayeuna tos aya meureunan tah anu nawar 1,5 juta. Tah mun bagi di dinya mah kaci. Cek ecen teh Kang gitu teh memang teu anakan abdi mau bagian dina anak mah meureunan. Terus kumaha? Aji rek meuli cenah jang akekah. Sabaraha kitu wanina? 1,5 juta. Oh, berarti potong modal sabaraha? 500.000. Berarti bati teh sabaraha? 1 juta bagi 2 tak kaharti mun kitu malah dugi ka mamparobati dina anak belum tentu kitu maksudnya. Panjang eta na fikih kudu nama mamai geutarakeun Fathul Muin eta na bajuri eta.
Tuluy kan mana ngajelaskeun hadis jadi posisi nama panaha Rasul teh ngalarang tina akad-akad tanah disewakeun ku hasil. Tah larangan eta teh cek sakawal makruh tanzih. Cek sakawal makruh tahrim. Berarti haram gitu kan. Tah nu aman menyeta ku rupiah ge ku uang mah aman. Babu tahrimi bai'il khamri ari eta bab mertelakeun haramna ngajual arak wal maitati jeung ngajual bangke wa tamanil kalbi jeung ladang tina anjing. Juz 2 halaman 28. An Jabir ibni Abdillah katampi ti Jabir bin Abdillah radhiya muga mikarido sallallahu anhuma ti Jabir jeung Abdillah. Mun aya bapak jeung anak dombirna anhuma berarti bisa dipastikan eta teh orang muslim duanana. Jabirna muslim, ramana Abdullah muslim, tak anhuma ciga Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ti Ibnu jeung ti Umar. Ciga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ti Ibnu jeung Abbasna da duanana muslim. Tapi mun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu henteu anhu mah non sampurna nu muslim nu iman mah Umar ku bapana mah jahiliyah. Nanti teh jadi mun sahabat teh gitu mun aya anhu mah berarti bisa dipastikan bapana teh orang beriman. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pasti Umar hungku tapi mun Ibnu Umar an Abdillah ibni Umar radhiyallahu anhuma jika ieu an Jabir ibni Abdillah radhiyallahu anhuma sabab Abdillah na orang muslim nu maot dina perang Uhud. Annahu sayasuna Jabir sami'a eta nguping Jabir Rasulullah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu barina ngucap Rasul amal fathi dina taunan putuh Mekah. Putuh Mekah teh 20 Ramadan tahun 8 Hijriah. Wahwa bari arina wahwa bari ari Rasul di Makkah ta eta tetep di Mekah. Kana 8 innallaha saya sunah Allah wa rasulahu sareng rasulna Allah harrama eta ngaharamkeun Allah atau kulun teh ka Allah jeung ka Rasul. Bai'al khamri kana ngajual arak wal maitati jeung bangke wal khinziri jeung khinzir babi wal asnami jeung patekong. Pakila maka dicaritakeun naon? Ya Rasulullah Rasulullah aroaeta takdirna akhbirni. Aroaeta kudu ngabejakeun anjeun ka kami. Jadi istifham bi mana amar eta teh. Aroaeta nah salira berpendapat. Intina mah kumaha pendapat anjeun kan gitu. Cek Ilham Kang kinten-kinten kumaha pendapat akang. Hakikatna mah eta teh nanyakeun lain nitah. Pacan solusi lah abdi. Nah kitu eta teh ngan sopan eta teh. Mungkin najara maklun aya naon aya istifham bi mana amar. Wal istifhamu rubbama abali amrin istibdain. Bet eta. Naon cenah? Hah? Wal istifhamu rubbama abarli amrin istibdain. Tuluy kan atuh. Jadi amar aya istifham bi mana amar. Wal istifhamu rubbama abar. Terkadang istifham dibahasakeun li amrin ku amar atau amar bi mana istifham. Nah. Jadi aroaita teh dina Bukhari itu mun aya aroaita logatan tos we akhbirni we tos. Aroaita ulah kieu naha aroaita berpendapat anjeun ulah kitu ngalogatanna. Langsung we aroaita kudu ngabejakeun anjeun ka kami gitu. Suhumal maitati kana pirang-pirang gajih bangke pa innaha maka saesuna suhum yutla eta sok dipulas biha ku itu suhum naon asupunu pirang-pirang parahu wa yudhanu jeung sok diminyakan biha ku itu suhum naon aljuludu pirang-pirang kulit eta cai keran tutupan aya jalman wa yasasbihu jeung ngalap caang biha ku itu suhum sa'annasu manusa. Pakola maka ngadawu Rasul huwa
kana lapad huwa ari be haramun eta nu haram. Sumaqala tuluy ngadawuh sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda zalika dina nalikana itu kaol huwa haramun. Kana lapad qatala muga ngalaknat sa Allah al yahuda ka yahudi innallaha sayasuna Allah lamma harrama eta samang-samang sang haramkeun Allah suhumaha kana pirang-pirang gajih maetah jamalu tah ngencerkeun Yahudi hu kana suhum tsumma ba'u tuluy ngajual Yahudi hu kana itu suhum fakalu tuluy ngadahar itu Yahudi samanahu kana ladangna itu suhum. Saur Jabir bin Abdillah anjeunna nguping Rasul ngadawuh kieu dina taunan putuh Mekah 20 Ramadan 8 Hijriah di Mekah Rasulna. Saur Rasul innallaha wa rasulahu harrama bai'al bai'. Sesungguhnya Allah jeung Rasul parantos ngaharamkeun transaksi jual beli khomar. Khomar teu meunang. Bangke anjing babi patekong teu meunang dijual belikeun. Sabenerna pengharaman eta lain terjadi dina tahun kadalapan sebagai penguat eta. Dina sarana ihtimal ieu haram teh geus terjadi memeh tahun putuh Mekah oge. Geuning ku Rasul diulangi deui da kadang-kadang teu terang sadayana. Sabab cek sejarah ari diharamkeun khomar tahun sabaraha cing? Tahun sabaraha cing? Nah ulah so. Tahun katilu sabada perang Uhud nya. Kitu teh. Katilu Hijriah. Sabab jamak memeh perang Uhud marabok. Mabok heula eta teh. Ngagoler maot dina perang Uhud syahid. Nah sebelum perang Uhud can haram, sabada perang Uhud arak haram, gitu. Kayak aya dina juz 3 halaman 2 hiji aya. Istobaha minum subuh al khomro kan arak. Yauma Uhudin dina poean perang Uhud saha nasun manusa dina poean perang Uhud barabok heula subuh-subuh teh. Tsumma qutilu syuhada. Tuluy terbunuh dikenakan syahid padahal mabok heula da harita mah can terjadi pengharaman arak. Terjadi pengharaman arak sesudah perang Uhud. Ngan ieu diumumkeun deui ku Rasul tahun 8 Hijriah 5 tahun kemudian. Bisa disangka ningali hadis ieu berarti haram jual beli arak teh nya sakur perkara nu haram dijual belikeun berarti haram dikonsumsina ge. Berarti tahun 8 Hijriahnya keur putuh Mekah lain. Terjadi pengharaman nama 5 tahun sebelumna tahun katilu Hijriah sabada perang Uhud. Diulangi deui ku Rasul diumumkeun keur putuh Mekah mah loba jelema. Bahwa Allah ngaharamkeun jual beli arak, minumna geus kaharti, sakur perkara haram dikonsumsi maka haram dijual belikeun pasti. Bangke gitu kan, ai bangke teh nu maot kalawan tanpa dipencit atawa dipencit ngan lain ku pecitan bangsa syarat itu bangke ngaranna. Hayam paeh ku sorangan bangke. Ucing da dipencit maca bismillah sagala bangke we anger sabab lain pecitan bangsa syarat. Ucing mereka dipencit rek teu dipencit bangke eta mun paeh teh. Ari hayam mah bisa jadi bangke bisa jadi henteu mun dipencit ku pencitan syarat teu jadi bangke. Sabab sok di dahar dagingna. Bedana engke. Lamun bulu hayam mah asal lain tina nu bangke. Hayam hirup buluna napel ka urang teu najis. Hayam geus paeh ladang dipencit buluna napel ka urang teu najis ari teu aya tayan. Beda jeung bulu ucing. Bulu ucing mah najis. Sakur perkara nu pisah tinu hirup nu tara di dahar dagingna maka eta juz kan lebetna najis. Ngan lamun amatil balwa teu naon dihampura. Entak dina sajadah bisa aya ucing sare dina sajadah gitu. Keprikeun. Najis eta.
tuluy we aya nu naros Gusti Rasul punten kumaha pendapat salira wartosan lah abdi ari eta bangkena mah kahartos ngan peda gaji tina bangke kumaha mun dialap mangpaat doma paeh ruang doma nama geus bogoh naonana kulit mah bisa disamak eta urang ambil we gajihna sabab tina gaji bangke teh fa inna yutla bihasupunu bisa jadi pamulas pikeun parahu dicet gitu meureun cet parahu zaman baheula meureun can aya pabrik cet itu kan nya carana teh zaman dulu itu dipulasna teh ku gaji gitu. Nya diantawisna gaji bangke bahkan ku gaji bangke wayudhanu bihal julud kulit-kulit bisa diminyakan bisi rek ngurut gitu kan nya tina gaji we minyak urutna teh bisa dialap cacang ku manusia dipake naon lampu meminyakna tina gaji bisa atuh sakalian kitu mah tiasa panginten Gusti Rasul teu meunang teh di dahar saha Rasul faqala huwa haramun anggar we ngajualna bangke jeung juz dina bangke manaon haram ceuk Rasul teh mudah-mudahan Allah ngalanat ka Yahudi kumaha kitu Allah teh ngaharamkeun gaji tina bangke da ditarekahan ku eta mah kumaha carana gaji bangke teh diencerkeun pan geus lain jadi bangke geus lain jadi gaji deui jadi minyak ayeuna dijual hasil penjualan dimakan tah watak Yahudi nu kitu teh ditarekahan kumaha carana sangkan keluar tina patokan asal bangke teh haram gaji teh haram Yahudi mah lain diencerkeun jadi minyak dijual belikan dimakan hasil tina penjualanna mudah-mudahan Allah dilanat cek Rasul kitu tetap sanajan ada mangpaatna teu meunang dijual belikeun ta Yahudi masuk ada itu ketika Allah ngalarang naon ngalarang Yahudi ngalalauk poe Sabtu teu bisaan sih eta mah teh poe Jumat di Bendung di alam Minggu tak dikutuk ku Allah jadi naon kunu kirodatan khasiin jadi monyet teh 12.000 teh jadi monyet teh tafsir sawi mah walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin zaman nu ngalanggar batas ngaliwat batas eta teh dina tafsir sawinya Al-Baqarah ayat 65 eta tinggali tafsir sawina 70.000 kaum Nabi Daud gitu kan cicing di daerah Ailah hiji daerah anu subur makmur gemah ripah loh jinawi ngan ku Allah diuji eta pendudukna ku jalan ulah ngalalauk sakalieu naon mah poe Sabtu mah nya ti Minggu Senin Selasa Rebo Kamis mah Jumat mah enggak da hari besar orang Yahudi itu Sabtu mun orang Islam Jumat mun Nasrani Minggu gitu entah kuduna libur teh Jumat sakola teh muslimah kuduna gitu nyatana naon eta mah ngan kuduna hari besar teh naon Jumat tah teu meunang ngalalauk diuji da subur makmur nya eta gogodana teh poe Sabtu teh lauk anu aya di laut teh kasarisi ngaramang duh merangsang pikeun dina kon teh di sayeur teh pika bitaeun ujian anak itu tapi da ulah cek Allah tidinya aya iblis lah ngaharewos ngawurukan mereh solusi kieu we pokona mun poe Jumat urang nyeun bendungan we jadi deketeun laut teh nyieun kokolaman gitu pan kete meureun bukakeun ti Jumat teh ke poe Sabtuna pan biasa sok kadarinya geus Sabtu arasup laukna kana kokolaman kana babalongan tutupeun tong diala Minggu alana gitu tina 70.000 kabagi 3 golongan sagolongan nya ngikuti karena pendapat iblis eta nyieun balong bukakeun poe Jumat geus masuk poe Sabtu kadinya tutupan deui ala Minggu golongan kadua nyaram teu meunang
Golongan katilu cuma ingkar ku hate. Maka ku Allah dikutuk kunu kirodatan khasiin jadi monyet manehna. Jaradi ta 12.000 urang jadi monyet eta. Sugan Kang monyet nu ayeuna sugan di parapatan geus sok lain eta beda deui dan nu itu mah 3 poe arita. Teu dahar teu nginum 3 poe 3 beuting paeh langsung. Nyameureun ka panggih eta ku ahli-ahli gitu kan. Jadi manusia purba meureun gitu. Sok dari sakola mah manusia pertama teh manusia purba sok suka dibahas Nabi Adam henteu. Nya kelas 1 SMP nya gitu kan. Aya Homo soloensis, Pithecanthropus erectus, Homo wajakensis geuning rupa-rupa eta teh geuning ngaranna. Monyet-monyet tunggul patung eta teh naon teh. Si ieu teh. Da manusia teh tina monyet asalna. Duka monyet anu 12.000 sugan eta. Da paeh eta mah. Monyet nu ayeuna mah lain deui eta Allah nyiptakeun monyet eta mah. Itu monyet terkutuk itu mah gitu dikutuk gitu kan. Jadi babi ngepet misalnya gitu kan. Hoak deui wae geuning. Gitu. Teh eta teh orang Yahudi mah gitu. Ulah ngalasa poe ngalalauk Sabtu ti Jumat teh bukakeun babalonganna Minggu dialana. Jika iya ku Allah diharamkeun naon? Gaji tina bangke ditarekahan diolah jadi minyak, jual minyakna hasilna dimakan gitu. Jadilah juz 2 halaman 28 an Abi Mas'ud Al-Ansori katampi ti Abi Mas'ud Al-Ansori radhiya mugami karido sallallahu Allah anhu ti Abi Mas'ud. Aya Abi Mas'ud aya Ibnu Mas'ud beda. Anna Rasulullah sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha eta ngalarang Rasul an samanil kalbi tina ladang anjing wa mahril bagi jeung bayaran PSK wa hulwanil kahini jeung upah dukun jeung buruhan dukun jeung salam tempel dukun. Rasul ngalarang hiji tina ladang anjing bisi ente ternak anjing jual belikeun we haram ladangna teh ngingung na ge ulah gitu ente ternak we bingung Kang abdi jualan hayam teu payu teh jualan domba cupat abdi teh cigana jualan anjing mah payu ulah naha an tamanil kalbi ulah walaupun anjing herder walaupun anjingnya nu tadi teh menang dikukut ulah jadi bandara anjing lah ulah. 2 wa mahril bagi mahri mah mas kawin Kang ya eta mah biasana pan lamun ka pamajikan anu sah mah bahasana mas kawin. Iya ge dibahasakeun mas kawin seolah-olah mas kawin bayaran gitu PSK. Kitu nya nu 5.000 bari nongeng nyangakeun artosna nampi ateulna. Nah, eta teh haram ladangna. Wa hulwanil kahin buruhan dukun salam tempel dukun. Menang eta. Pertanyaan ai dukun teh naon? Dukun teh dina naonnya? Dina itu tuh irsadul ibadah cenah. Aya kuhanah, aya aropah. Arop kuhan. Kuhanah mah ya al akhbaru anil magibat. Ngabejaan tina pirang-pirang nu goib. Pi mustaqbaliz zaman dina zaman pi kahareupeun ngaberitakeun kejadian masa depan jeung ngaku kana barang goib nyangka manehna dibejaan ku jin payahna enjing teh kudu kieu sabab akang teh kenging wangsit gitu teh kuhan gitu teh dukun gitu. Isuk teh bakal kieu gitu kan. Wah prediksi ya. Chelsea jeung Madrid deh. Oh gitu dah. Api-api. Ya wangsit. Kuhan. Aya aropah, arop. Hiya idi'a'u maripati sarik wa makanil dolati. Ngaku bisa nganyahokeun jalma nu maling jeung nganyahokeun tempat leungit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon abdi teh ical HP usahanya
mun teh mah murag dipalih mana murag kek salat heula 2 rakaat cek mama teh gitu. Oh eta mah hape teh dirajia ku keamanan misalnya gitu. Oh eta mah dicokot ku si anu mun murag teh mah di anu. Dipastikan eta jama nu ngobrol itu adalah arraf dukun. Walaupun tasbihna sagede peureub hijina. Walaupun sorbana badag gamisna nepi ka ngagapuy 3 meter arraf nu kitu. Isi ente leungit duit, leungit anu tatanya ka kiai cenah. Kiai dohirna mah ngan ceuk dina irsadul ibad mah arraf eta. Nu bisa nangtukeun saha nu maling, nu bisa nangtukeun di mana tempat murag jeung leungit arraf eta teh. Sedengkeun na Sahih Muslim diterangkeun man ata arrafan fasalahu an syai'in fasaddaqahu lam yaqbalillah lahu salata arba'ina yauman. Sajama datang ke arraf nu bieu teh orang pintar, para normal, orang paranormal, abnormal, datang kasih arraf nu berlagak sok tahu teh, nanyakan tentang sesuatu, tuluy si itu teh naon, masihan wejangan fatwa, tuluy dibenarkan ku urang teh, maka Allah mau narima salatna 40 hari, jadi sapalima tobatna ge moal ditarima. Salatna 40 hari mau ditarima. Ah datara orang dengan coba-coba we dina Google ya tanya. Lahir bulan Desember. Naon teh bintangna teh? Capricorn nya kesana. Keuangan. Nya cinta, percintaan. Terus naon nih? Keuangan, percintaan naon nih geuning teh? Sok aya geuningan bukaan ke urang teh. Percaya sama eta 40 poe eta mah ditarima. Da zaman ayeuna mah dukun teh karena itu enak mah. Ketik anu spasi anu gini mah kitu nya. Anu kitu, kade gitu aya ramalan-ramalan bintang gitu. Sama itu teh. Kitabul Ijarah wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi afana bima 'allamtana. Rabbi 'alimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqina wa faqi alana wa qarabati lana fi dinina tawassalna bi ta'allumi tawassalna bi ta'limi antarzuqanal wasi'a wa antarzuqanal amana abdi tawasul ku pangaosan abdi tawasul ku pangurukan rizkian kajembaran keamanan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin nas'alukallahumma al-ijabah al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu Sobil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.